Beh, geus kieu kumaha ya aing dak hirup aing. Boka bogoh. Jadi kawin ku batu. Iraha boka bogoh ya nya. Nasib dihirup aing. Sugan bae ya Allah jadu aing deukeut lah. Kumahanya? Oh nung hibur ya aing. Kumaha ya Allah meskinya. Ya tanggal 24 mantan aing kawin. Ya gimana kumaha yang sekilanya? Apa aing lempang ke Jakarta ya lah? Beh. Masya Allah ya hidupnya. Kemana ya baturan aing jauh hiji acan nang hibur aing ro? Ayo antar ka lawang yuk. Ayo mulai aing geus kebal teh ka sawah-sawah aing ka sawah aing ayo. Ayo. Sugan manggih-manggihan orangnya. Ayo. Karsel urang gede mah bae ya. Aing ge sarua bae. Heeh. Woi, bro. Woi, kenahan ya, bro, ngelamun bae. Woi, ngaca geura hirup urang saing. Kunahan ya? Urang frustasi, Bos. Eta cerita kan urang cerita. Iya ya, Bos. Kunahan ya. Mantan urang nek kawin. Ajo. Eta tanggalna tanggal 24. Terus kudu kumaha ya urang? atuh kumaha deui, bro, Allah geus jular pikiran bae. Anu sekiran imah deket. Atuh nanti deket-deket udah pusingan, mendingan bikang loba keneh, mendingan orang deui. Bikang hiji ieu. Jadi kumaha kan batur kawin mah pas rek ceurik sorangan. Kan frustasi teh ya. Bener ke ruang kaleuweung bayo. Yuk. Ka sawah aing. Aing masalah boga rokok ya, Bos. Ajo. Makan ngarokok lah bae ngarokok. Rokok. Atuh ieu mah aing burung atuh ngarokok burung ieu mah. Ngarokok. Aing dasar geus heuneuh ieu kasusahan bek rola bek. Aing di rokokna deui nya. Di mana bae ke rezeki mah urang kabehan. Urang sabar bae nya. Beuh pokona tanggal 24 tadi anak datang moal tah. Hah? Karena mantan aing. Atuh aing beuteung nyaho aing manggaran naga aing mau usaha di Jakarta nya nya. Aing beuteung nyaho datang teh nya tapi insyaallah sih datang aing mah. Terus aing nyeblek tanggal 24. Datang ulah kana mantan aing menurut dia. Atau menurut orang mah arek datang ya datang gitu. Lain, masalah anak kieu, Bro. Tanggal 24 aing mah izin nek datang ge. Jaet urut mantan aing. Atuh mun arek datang ngadinya sambari mawa deui. Gitu lah. Mawa deui. Sip, jadi mawa deui. Jadi mawa di ieu na kitu bikangna. Oke, doakeun bae nya, sugan bae yang bikang nu geulis ya. Terus wangi juga orang sudah dangdur. Belum dangdur di saung aing yuk. Ayo. Ini mah bikang di pusingan pasti loba keneh neangan udah geulis bawa ka imahna. Pusing amat ieu. Ulah pusingan. Kayak waktu na ieu mawa deui nu leuwih geulis gitu. Mata doana bae kana dari duanya. Aing masalah jeung tenang bae jeung bangrek mah. Ari dia gawe di mana yo? Atuh aing biasa dadap aing mah. Gawe jangan main keur libur bae sangat aing sasarat bae. Punguna mah istirahat nya. Istirahat teh lah. Ari dia Black. Alhamdulillah urang nyawah bae. Ih dia loba sawana burung. Alhamdulillah aya bae plak dangdeur nu pareot mah. Coba bawakeun aing ka imah Black. Kurang kayak dibawakeun san ngagoreng mah. Ari dia bos, aya lowongan eueuh ya bagawean jeung aing. Aing mah gawe gawe kapaksa ku butuh bae. Sebetulna mah aing geus teu kuat ya gawe aing eureun aing di kampung. Nya. Pagi aing ka leuweung lah, nek ngeplak dangdeur. Sugan bae aya sugan bae aya dangdeur bon urang nya. Iya teh mangkat teh mana ya? Bisa urang ya. Kumaha rek ngangkat ya. Insyaallah sih. Kayaknya mau orang tanggal 24 aing nya mantan aing kawin kan. Tah aing mangkat ke Jakarta. Bagus itu menurut dari ya. Bagus ya, Kak. Menghilangkan pikiran teh ya. Sugan manggih deui kitu nu leuwih bagus lah kitu. Pokoknya. Pokoknya mah aing namun mantan aing kawin mau aya deui mah. Bagus itu menurut dari ya. Bagus, menurut aing mah ulah kitu. Kumaha? Maksud aing mah datang bae, sakurang mah. Gitu. Dengan datang bae mun sugan menang deui mah mawa kitu. Jadi mawa bikang na deui. Kek. Itu tuh aing mah. Tah eta. Urang mana tah? Ya aing tah.
Makin tangkeun bae urang curhat nya yuk. Ayo. Yuk. Woi, mesti mana saya? Woi, cuy. Kumaha ya aing sukan bae orang mana bae aing mah. Kalau gara ya. Ayo, oh. Kan gitu dia sama-sama Aing poho. Karunya dia keur galau ieu. Galau. Dia keur nanya. Iya, aing kenang wan ieu. Lamun bae panas aing barudak keneh ge. Woi. Lamun. bogo aing kieu. Oh. Mantan aing rek kawin. Terus aing muguna mah galau. Oh. Menurut dari aku mah Atuh geus cek aing mending kehendangan deui. nu geulisnya. Oh. Bener, aing ge hawa tahu. Cocok tuh, udah ge. Oh nya. Oh, nyang deui dia. Menurut dia bikana geulis kumaha kitu teh? Anu leuwih geulis lah. Oh, Ya. dulu gulis. Metok teu bahenol. Woi, dari ya nek kondangan mah ya kena mantan sejaka. Insya Allah kayak aing lamun boga duit nya. Kondangan, lamun teu boga mah ja aing maneh kambeakeun sanggup bae ada ge. Oh, bisa be. Oh. Aing rek kantongan kue bae ye. Lumayan betul aing lapar. Lumayan juga kanjel beteng mah nya. Jangan lempis urangnya. Oh. Aing rek amplop padahal mah. Paling-paling ge mun teu salah mah 2000 bae bejo. Iyo eta. Sasebuh bae urang prasmanan we urang. Penting mah Sugan sahar bae. sugan diajak palawari burung. Tah, cek di kukumbahnya. Oh. Kayak anu ngadaharan. Iya. Atuh meureun. Bagi dua meureun. Teu bisa. Ih, Dayan. Aing mah kumaha nya? Ngamplop da teu duit. Ja aing nyaho jam teu gableg. Jeung aing ke Heeh, datang baik Oh, aing ka oh. itulah. barengan ke urang burung daharna jeung aing. Heeh, kayak orang ka itu bae. Heeh. Orang tiluan heuh. Heeh. Itu bae urang. Pokoknya mah orang mah daratang bae beh. Oh. Waktu hajat mah heuh. Heeh. Yang penting mah orang ilu-ilu dahar bade ditu mah. Mawaan sangu ngebul begitu. Itu Ya. ae terpenting mah. Lantang urang itu. Heeh. Atuh urang mau mawa buntut embe burung. Lain ta? Aya organ teh ta? Aya pangdeng aing mah. Pananya aing mah reda Meureun. Oh. Lain organna taranjang teh ta? Aing mah beulis dia. Organna mah. Kayak nyawer ye 2000 kok itu kan recehan 200 nya. Urang aing kurang kabehannya. Oh. Oh,